Aya sahabat mustajab doa. Di saat teu mustajab doa, nepi ka saking mustajabna leungeun memeh turun ijabah geus datang. Imana pinuh ku para sahabat sok dipenta doana. Walhulingku anjeunna ku Allah dipaparin teu ningali. Teu menta awas henteu kan. Ceuk rerencanganna sahabatmu saat pan anjeun mah boga mustajab doa menta atuh sina awas. Kumaha jawabna? Mung era kunaon menta awas ka Allah. Allah teh ngeresakeun kuring teu nempo. Tuluy kuring menta beunta. Berarti hakikatna aing nyalahkeun Allah, Gusti salah abdi titah lolong teh. Buktina menta beunta tuh banyak. Aing teu wani nyalahkeun Allah. Matak Allah milih ka uing menta panon peureum teh teu nempo. Cek Allah ka uninga, uing mah teu nempo leuwih alus daripada beunta. Mun uing minta bentak nyanyahoanan. Gusti bentakeun abdi ulah peureum kieu ripuh liliaran oge. Cek Allah saat maneh mun minta bentak geus yakin ti mana anjeun mun bentak leuwih alus daripada teu ningali. Pan era ditanyakeun kitu deui, bener kan? Jadi tah anu kenal Allah mah era rek barang bentak teh kan. Kapan ud'uni astajib lakum? Titah ku Allah menta. Itu mata ku menta dari titah menta. Batur mah ahli Allah tara ningali dhahirul maujudah. Kena Allah nitah menta gertel ku menta. Da cek Allah menta. Cing anu dimaksud ku Allah kudu ngadua teh penting na ngaduana atawana perkara nu ngadorong ka nu ngadua sisok. Toh kan. Naon maksud Allah ud'uni astajib lakum. Nita ngadua ka Allah teh ku Allah supaya urang ngaku sifat keabdian. Urang hayang beunghar teu bisa ngabeungeurkeun sorangan. Mun teu ku Allah dibeung. Pentingna mengaku sifat keabdian kan. Itu tahu diri. Nu matak menta beunghar ka Gusti abdi mah teu bisa ngabeungharkeun sorangan. Urang bisa, urang boga pagawean pikeun migawe keur diri sorangan. Teu boga. Hirup dihirupkeun, bisa dibisakeun, wujud diwujudkeun. Boga naon jisok deui. Tah titah menta ka Allah teh nu penting malin pun ta pentana. Tapi ngaku sifat keabdian, nah ta eta ga. Ari urang inget titah pun ta penta we ka Allah. Allah mah teu menta ge nyahoan kabutuh urang. Sebenarnya mah lamun Allah titah menta urusanna jeung kabutuh. Urang kungsi menta ceuli teh. Bapak lagi terfungsi minta celi. Gusti budak abdi celian poho-poho acan. Tapi Allah kulantaran paham kabutuh abdina dicelian jaku aing. Suku di sukuan. Padahal can butuh dan kerek butuh nyaho Allah oge. Malamun urang yakin yen Allah Maha uninga kana sakabeh perkara. Ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in alim. Ek barang penta teh era kan. Ya Allah butuh rezeki abdi teh. Make bebeja butuh rezeki. Ari Allah teh nyawan kitu urang butuh rezeki. Oh. Jadi pentingna menta teh lain keur nyomban kabutuh, keur ngaku sifat keabdian. Waktu butuh ngaku sifat keabdian. Itu. Waktu hayang ngaku sifat keabdian. Matak waktu ngadua pamilihna diindirojkeun dina pamilih Allah. Teu boga kahayang dina ngadua teh. Kunaon teu ngadua ibadah wae ka Allah. Di mana ibadah ngaku sifat keabdian. Tak kitu pentingna teh ka.